wa dzurriyyatihi wal anbiya wal mursalin wa ulai waswari wassalihin wa jamil malaikatil muqarrabin wa khususan ila ruhi Syedina Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum wa khususan ila ruhi Syabul Qadir Jilani qaddasallahu sirrahu wa khususan ila ruhi musannif kitab Qurratul Uyun wa rafa'na bi ulumhim amin. Usulim wa primasi silatim wal mu'minina wa mu'minat wa muslimina wa muslimat al ahya'i minhum wal amwat lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfir lana amin. Bismillahirrahmanirrahim. Waktulipa jeung diikhtilafkeun hal nikahan hari nikah abdolu eta leuwih utama wa takholi jeung naha ari nyepen alias menyendiri lil ibadati pikeun ibadah abdolu eta leuwih utama warrajihu jeung ari kaul anu rajih anal abdullah sanyanyana ari anu leuwih utama ajam'u eta ngumpulkeunana bainahuma antara duanana liana nikah karna sanyanyana ari nikah laesa eta henteu aya ieu nikah teh manian eta anu nyegah minata kholi tina nyepen lil ibadati pikeun ibadah wa qad taqarrara jeung teman-teman geus tetep naon anna arkana nikahi sanyanyana ari pirang-pirang rukuna nikah teh khamsatun eta aya 5 perkara. Al aqidani tegasna 2 jalma anu akad nikah wa huma jeung ari aqidani teh ajauju eta salaki wal waliyu jeung wali nikah wa ma'kudu jeung anu diakadanana alaihima kana duanana wa huma jeung ari ieu ma'qud alaihima teh ajaujatu eta pamajikan wasyidaqu jeung mere mas kawin nason kalawan ucapan anu jelas kama seperti dina perkara pin nikahi tasmiyati dina nikah anu disebut mas kawinna au hukman atawa dina hukumna kama pinikahi kama seperti contoh atau kama seperti dina perkara pinikahi tapwid dina nikah tapwid tegasna masrahkeun diri wasighatu jeung segat nikah rukun nikah teh 1 salaki 2 pamajikan tegasna awewe jeung lalaki tuluy nu katiluna wali anu kaopatna mas kawin anu kalimana segat nikah wa mahru wasighatu wa zaujani tsumal waliyu jumlatul arkani wa mahyu jeung ari mas kawin wasighatu jeung segat nikah wa zaujani jeung 2 pangantena summa waliyu tuluy wali nikah jumlatul arkani eta tetep tina atawa eta jumlahanana pirang-pirang rukun nikah lakin qala tetapi ngadawuh sal khotobu Imam Khotob rahimahullah muga-muga mika rahmat atau ngarahmat hukaya Imam Khotob sallallahu Gusti Allah. Tetapi ngadahu Imam Khotob al-dhahiru kana basa al-dhahiru ari kaul anu dhahir anna zauja sanyanyana salaki wa zaujata jeung pamajikan ruknani eta rukun nikah duanana liana hakikatan nikahi karna sanyanyana hakikatna nikah innama tujadu eta pastina dipanggihan ieu hakikat nikah bihima ku ieu salaki jeung pamajikan wal waliyu jeung ari wali wasighatu jeung segat nikah tegasna akad nikah segat ucapan syartoni eta mah syarat nikah duanana
bi khurujiha tegesna karena kaluarna ieu wali jeung segat an zatin nikahi tina zatna nikah. Wa amasidaku jeung anapun ari mas kawin wasyuhudu jeung pirang-pirang saksi palayan bagi maka henteu misti ieu mas kawin jeung saksi atawa palayan bagi maka henteu misti non aduhuma milangna ieu mas kawin jeung saksi minal arkani tina pirang-pirang rukun nikah wala minasyuruti jeung teu asup ieu saksi jeung mas kawin tina pirang-pirang syaratna nikah liwujudin nikahi karena wujudna nikah bidunihima kalawan teu aya duanana tegasna sid ieu mas kawin jeung syuhud atawa saksi li'annal mudirra karna sanyanyana anu ngamadaratkeun isqatus sidaqi eta ngagugurkeunana mas kawin wadukhulu jeung asup kana nikah bila syuhudin kalawan teu aya pirang-pirang saksi. Waqad nadoma jeung teman-teman geus nganadomkeun saha al-alamatul muhaqqiqu Imam al-alam al-muhaqqiq Abu Abdullah ibn Sayyid Muhammad ibn al-Faqih Syekh Abdullah Sayyid bin Muhammad al-Faqih al-Mudarris Sayyid Muhammad bin al-Faqih tegasna Sayyid Muhammad bin Faqih al-Alamah Abil Qasim bin Saudah rahimahumullah muga-muga ngarahmat Gusti Allahu ka itu Sayyid Muhammad Abu Faqih al-Alamah Abil Qasim ma kana perkara istadhara anu geus menta bantuan hu kana eta mas al-Khattab Imam Khattab rahimahumullah biqaulihi kalawan dauhanana Imam Khattab innan nikaha hukmuhun nadbu ala masaha min madhhabina wa nuqila ruknahu zawjani wa syartuhu wali wasiqatun la ghairu fil muhasoli wa syahidani syaratu fid dukhuli wa bahru tardiyun alal maquli wa syaratu isqati sadaqi yajri ala fasadil mahri duna hajri hadzal ladzi sahahahu naqadu wa kullu dhi hijalahu munqadu. Istadharahu al-khatabu atau inna nikah hukmuhu nadmu ala kayak dilajengkeun deui nadomna sakitulah wallahu a'lam bissawab.